sok urang doakeun anjeunna rumah tanggana sing disabarkeun, sing disoleh-solehahkeun, sing dijembarkeun milik rezekina, sing dibeungharkeun hatena, sing dijembarkeun hartana, utami nama sing ditampi amal ibadah pertikana teh ku Gusti Allah amin. Oge sing nyanda kana pasunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal. Tamplokeun doa ka anjeunna siap sok urang doakeun anjeunna rumah tanggana sing disabarkeun, sing disoleh-solehahkeun, sing dijembarkeun milik rezekina, sing dibeungharkeun hatena, sing dijembarkeun hartana, utami nama sing ditampi amal ibadah pertikanan teh ku Gusti Allah amin. Oge sing nyanda kana pasunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal. Kalih kanten atuh harta nu tos dikaluarkeun nu dianggo ngoloran beusi, pan beusi itu dikoloran ding-ding make calana ieu kembang da ieu teh meureun lain nu gaduh nah lainnya ieu teh menang mayar. Kali kanten ieu panggung da dilaan jeung teh leres tukang son pan diangkir ka dia teh meureun dibayar teh teras MC kori teh tadi geus di kadinya akangnya eta kabeh eta teh melalui dana maka ieu sadayana pan daging dibeli, mie dibeli, sayureun wah segala rupa antek-antek eta dibeli. Maka ieu bentuk doakeun ku sadayana nu parantos dikaluarkeun nu maksudna syukur ka Gusti Allah ieu sing enggal digentosan sesuai dina surah Ibrahim ayat kagenep amin. Wa idza adzana rabbukum la ing syakartum la azidanakum. Umi ka mana? Ek mau ke heula jong Alah sok mata ke mamah ta mamah umi upami bade kiih ngacung punten kidalang da kiih gitu kudu izin atuh nyawewes atuh izin saya mau ngompol gitu cek wing teh meureun mangga ngantong lila teuing lamun eta jelema izin bade ki kahampangan ka ditu tuh lila-lila teuing anjir curiga sama jeung modalna sok ieu mah kudu disiplin nya ai bade uih mah mangga teu naon da sim kuring mah moal rugi moal asal ulah eueuh we nu boga hajat gatot aing eueuh nu boga hajat mah rek balik teh panto mobil hayu we dibuka-buka senal alungkeun kunaon cenah kidalang aduh nya teh senal itu teu aya padahal kuing disumputkeun ngajak ngadaguan boga hajat can nyampur-nyampurkeun keneh geus asupkeun kana kolong mobil coerane kuing teh nuju naon cek tukang son teh nya teh aing senal di teh ka kolong can peka-peka keneh teh pribumi teh aider teh da kusop ngadadaguan nu kitu biji lek keluar ngait ieu teh samping kena tulak wios kuing teh da geus rumasa teh apaan hayang naon toma ngarap-ngarap ya Allah teu nya lanjut soknya sim kuring diulam ka dieu tebih-tebih di daerah Padituan dongkap ka dieu teh sanes bade mamagahan sanes ngan ieu mah silaturahmi we ka dieu teh ngan meureun adapun aya sasireun sabeunyereun
sakecap dua kecap aya kalimah-kalimah Allah sareng kalam-kalam Rasul oge kawal-kawal ulama nu kasampeukeun mugi-mugi we disarangan ridho Allah jadi ilmu nu manfaat pan geunah ari manfaat mah nepi teh ka imah oh heueuh nya geuning urang teh dina rumah tangga teh kudu kieu tah eling teh ulah barho bubar poho leres dah apa lo seseueurna barho heukeun nae sok aya nu nyebatkeun da ngajina cenah barho heukeun nae da sim kuring mah moal kedah kitu da setiap ilmu anu nyampe kana hate urang berarti eta mah hakikat ku Gusti Allah leres gitu tak ciri nu manfaat matak sok era hayoh ngomong nu ngagugu balik deui ka sim kuring pan sim kuringna jelema kotor itu matak lamun urang kunaon ya teh letah teh can didenge ceuk bapak teh ka pamajikan gelis apa ya cicing atuh eta pan teh kudu ka bawah teh ka bumi sok gelis nemalan tawa dina bahasa pawayangan mah kieu oke heula mah ai bebeb mah dina pawayangan teh alah gelis bojo akang nyangakeun sembah pangabaktos ka gelis bojo akang tak bojona teh kitu diterima pucas tuti hidup Kakang Raden Prabu aya pikir saya naon bila perlu mamah ayeuna meser kangkung bila perlu mamah ngalakoneng bila perlu mamah nangtung bila perlu mamah nongeng nampi kaunjuk panjenengan kieu geus sumuhun ieu mah mobil hati-hati kieu kumargi emak tos uih deui alhamdulillah salamet lancar mah wiwisna tak kitu we kudu lancar heula nya mah nya sebab cilaka teu bisa kieu mah euy alah aya we omongan teh nya euy ilaha illallah badag mah euy dua direuwas euy Kakang Prabu subuhun kumargi di payun eta tos aya cai geuningan mangga geura dileueut nuhun bismillah meungpeung aya mobil ojong susuna meungpeung keur narempo mobil alhamdulillah tuhnya pan tadi mata tertuju ke mobil wing inuman set buru-buru sabab lamun teu aya mobil ngaliwat mah wing dipelong jiga teu milaraan teh kade milaraan natak punten nya sim kuring eueut neme nya upami bade protes tong ka sim kuring ka sabul hajat teh udah merena kudu sagelas ya doh ya murah ya nah ya jadi tunggangan juga sondeng karunya ya sing lebat surga nya ujung sona lain son ieu aduh lain son di ditu di surga alus ya sonde ya laku juga teh sonde mah nya soalna geunaheun di pake ngadalangna ge duh Gusti Nu Maha Agung jilin alus sora ieu mah aluson jadi geunaheun kieu lah mun kabeh ieu acara teh kieu moal gancang serak eta duh babawa we angke mah ka mana-mana nya jadwal sim kuring ngilu ka itu kan gratis kan alah ada bongan atuh jeung ulem ki dalang jadi we kieu siap ya teh di daralangkeun kabeh keun asa ulah dalang kariweuhan nya
Ai dalang kasayaan masuk. Ibu-ibu jadi dalang di imah kabudak. Dalang kealusan. Cek Umi. Golis. Putri mama. Depan teka rem. Jadi panjang. Waduh, ya calon kiai anjay ade. Jangan halus mana dikupluk itu mah halus. Ngeus pake ajog jula. Eta si Kasep. Lah bener jang tolab euy duh. Tah hiji datang anjir. Wah lewat euy. Wah lewat ya mah. Lah. Kemana ya lah. Udah kumaha tuh. Lo baliekeun dewek deh. Mobil lewat aing deh. Padahal di tadi ge pas sim kuring ngagasan tutur-tutur mobil. Tapi keukeuh karena panggung mah aing hayang ngareret. La ilaha ya. Sok terus geuna. Ke tong wakah hayang naik wayang. Kumaha Sohibul Hajat. Lamun aya wetan nu beureum gitu. Nah, si cepot man beureum. Urang nyana heula ieu sakedik Urang nyana heula sakedik ibu bapak sadayana kanggo hak nu kasep. Nu kasep jeung nu geulis da sabab tetep urang mah ulah amal tanpa ilmu leres. Ulah lempang lain dina rel. Kareta deur teh lempang ka dieu pi omongeun teu. Pi omongeun. Sok atawa mobil ning nu bieu laliwat. Deur teh make jalan kareta pi carioseun teu. Pi carioseun. Sabab henteu dina relna. Upami milari dina kitab sitin mah geuninganan. Bisa diaplikasikeun teh tina salat kana sagala rupana. Man salat jahilan bi kaifiatil wudu wa salat lam tasihha salatuhu. Berikut juga meureun urang amalan rumah tangga. Dina rumah tangga apa teu make ilmu mah kadang-kadang sok aduh capek gawe teu kapake daras. Supaya mangihan nu geus ku Gusti Allah dibikeun. Mana? Tadi dina surah Arum. Kuku pangrasa geuning guru sim kuring tadi kori diawaskeun. Kieu unggalna. Bismillahirrahmanirrahim. Nu nemalan encan. Macan ge pedah lempeng meureun sim kuring mah nya. Kot nu ngajawab ai lempeng mah. Didangukeun. Sok atuh da sabab urang dieu mah resepna nu panjang. Bari make seni siap atuh. Mong aing tanya dek fokus we na moal beng batan aing dek ngawaduk dek iih sugan jor-jor teuing lah. Urang bade namut telah ka kori sorana namut mangga. Tah hadir. Tah taikeun di dieu ehona yeuh. Tah geus ehoan ayeuna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing liur. Teu biasa mah kot leng euy. Halo. Mangga. Aku lewat lah mobil.
Ngalah. Lah meni poek alam dunia deh. Kapan tiap perkara ge Pak aya ahlina. Ternyata kusim guring dipake eta sora kori aduh ketleng. Sok Wandi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Pandi cokot mande. Sadaqallahul azim. Sok kurang pilarita. Wa min ayati. Kaparengan parandenek itu geledug jegur sinauran gantar patar binatran kalaputana santana sapraptana punaletan wadia baladenawa jig anu ngalelewean sekali dia ya geledug jagur sinauran gentar patar binatran kalaputan santana saprap tana punaletan wadia baladenawa euy sieun aya mah pandek datang jurig mah kitu hor pan bieu teh bubuka di mana dek datang buta Samiaras meninggali sami pisanipun gali opi aku iseng longkang zagat iseng longkang lari ganting zagat pramodito ganting zagat pramoingkang wayangan gunung kelir Gusti aling-aling wong ngawayang jreng atuh gitu adah aing menjauh simulnya tok 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 tah gitu siap sekali di gunung kelir Gusti aling-aling wong ngawayang kidalang inuting wayang manut uring dalang ia maring dalang genah euy Semar-semar yang gegelar wayang agung Sumalindung gitu atuh tah gitu diajar gelo Semar sanadana reguling Semar ya winang Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung pakuning alam solali dah gitu panete kudu nyaho hartina
Heeh. Lamun ceuk dalang teh kitu ningan di bejaan. Wayang-wayangan ujungna teh sok aya solale lale. Eta teh ngabejaan kade ulah para roho. Leres itu? Kacarioskeun nyata Semar kuncung pakuning ngalap mantena bade cumarios dina danget ayeuna mantena parantos eut heula persiapan ceuk mamah bisi kabakar ngalayang Wasmar Badranaya mantena mayun kasadayana nu hadir ngiring ngareuah-reuah nyaeta ka Sohibul Hajat mugi-mugi mantena anu baris miwejang kana naon rupi pamaksadan anu parantos diselenggarakeun dina ieu wengi kalayan aya ciri sanagrina cara sadesa Jawa Datur tung biritna Wasmar Badranaya nyaeta nampi uleman tikawit nu namina Paman Arjuna sareng alona nyata Gatot Kaca Paman Arjuna nyangem dina danget harita Raden Gatot Kaca Iap kapayun calikna Raden ieu mang dipayun teh meuni keung tupang nyarengankeun Wasmar Badranaya dongkap parantene kitu Gatot Kaca dongkap kalayan nyandak sakumaha mantena parantos dipisangem dambe sepah bangabaktos kojong panjenengan Paman Arjuna aya pigereuseuh naon ieu ngalinggih gingsir ka jisim kuring Raden embala ieu teh amang teh nampi mikul diutus ngemban nampa pitugas subuh ti keresana Sohibul Hajat subuh urang daun piwarang ngeces ngabrehkeun nyeta kana pamaksadan mantena nabi kaula ditampi kalayan disimpen pun di hati pada geus mastaka kiwalan katuy kaula nanging dina danget ayeuna ieu kaula mualami nu baris nyangem kana ngeces ngebrehkeun ngabejara-beaskeun ngagoler kampakeun yakni tinangtos kedas ku ahlina margi dawes dalarum rubi gori ahli pangtadi saah di mana hiji perkara dipasrahkeun ku lain ahlina maka tunggu kahancuranna nampi sumangga insyaallah nu baris nyangem nyaeta karena piwejang ieu lintang ti Wasmar Badranaya Wasmar subuhun mangga atuh gerak ka payun aduh aya anak nun amuing juragan anom aya pikereuseuh naon ieu ngalinggih gingsir ka jisim kuring juragan amuing ieu meuni langsung rehe kieu nuju ngaragapkeun sadayana cepilna socana dipadepkeun ieu mayun ka kaula ka Semar Badranaya amuing
Geura datang ka imah teh kitu. Mamah Iya kaula dilinggih-gingsir ka dieu teh agan juragan nanom ya tapi warang naon agan saya teh tegeun. Ieu jauh-jauh di jugjug angang-angang dieu teh ya teh agan pi warang naon ya kaula. Sabab ieu kaula teh isin ingis ku bisi rempan ku boa. Sabab geuning dina dangat ayeuna ieu masyaallah Rabbuna Karim biasana agan. Jisim kuring teh biasana oge calik teh dina talupuh geuninganan anu geus barobo. Dina dangat ayeuna mah geuning agan alhamdulillah ieu dina kursi sofa. Di payuneun ieu cai lemin lal hareupeun aya cai kopi jeung cai susu nu geus dek beak. Aulah. Sabab lamun ditambahan deui kuliah kuing balik. Capek lain tapi kuring beser. Nanging ari sim kuring kedah pisang mah insyaallah mudah-mudahan naon nu bade dipimaksa ieu ku jisim kuring mudah-mudahan ieu sadana sing aya manfaatna nya kan. Aminan atuh kan. Aya di balik tukang. Nuhun palih ditu aya keneh. Aya. Palih dieu bapak aya keneh. Bapakna aya ari ududna aya keneh. Sabab bapak mah sok kadang jadi alasan cenah beak udud. Leres. Kenae ke geus beak udud malah gampang. Jeung babaturanne mentanya ka tukang son kitu tah. Oga Pak Hajat. Nuhun. Mangga cenah Pak Hajat. Tukang son yang rokok nih. Ngaharewas bete kawing. Anjeunna mah pan ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Hayang cari belinya. Engan kena sing sabare nya tukang son. Dawi ge di dieu teh bari ududing. Aduh nah. Sumanga atuh sumanga urang pasangkeun ku urang lagi ngapunten bilih teh mah aya nu teu sapagodos cariosan ieu sim kuring. Sareng lelemutan kebiasaan urang tugu jaya di dieu. Ulah kirang jeung hapunten maklum aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti padesaan kakait ti pangmitan bilih teh mah cenah cariosan sim kuring teh ngagelepok anu keur emok bilih nojo kanu keur di jero ngaguar kanu keur di luar bilih oge ayeuna Noel kanu keur apel bilih nakol kanu keur modal nyaweso taulah kirang-kirang nanya hapunten sabab naon geuninganana paurna ieu letah teh paur ieu letah teh sabab ieu letah mah nu ngaran letah teh sogirul jirmi wa kabiru jurmi leutik ieu nu ngaran letah teh awakna mah leutik ngan di mana ieu letah tos disada maka tong boroning sakampung sadunia bakal apaleun nyausunya mata kurang kudu bisa ngajaga salamatul lisan teh pihib di lisan bakal salamat manusia teh ye ku bisa ngajaga nu ngaran letahna mata kahiji urang beresan letah urang ulah sok ngomong lamun lain omongkeunana mata ku Gusti Allah teh ye diciptakeun letah hiji dina awak urang teh nu teu pasang-pasangan teh ngan tilu jauh mana nu hijina cenah Bapak Linmas aya Bapak Linmas masih Satya amankan besek Pak jangan sampai kecolongan bisi can arapal wayang tadi teh wayang salajengna Bapak Linmas dus aman kan kenai dari si dalang mata kudu dibere maneh nama Palin Mas nu penting nama kiai satempat teh kudu kabagian heula bakakak hiji ewang tuh
Terus MC kade nu hadiah terus kade tukang son nya mu balik makan nedain mah geus zaman TF di TF keun wae agan teu nanaon alah nah eta meni nempel kade gitu pas dongkap salaki we mangga mata kurang beresan heula tilu dina awak kurang tentu berpasang-pasangan teh hiji leta kadua na tah nu belahana papa katilu nu belah pengker tah belah dieu ning sok dicecewokan panu berbuat nama gening si ieu na kunaon make nu era beungeut leres sok gening nuju uman iman urang teh nya kitu calik teh ibu-ibu mah bari kieu tak calik netepan kusabab ngahehe wae hehehe tut cing kinten-kinten eta nu era teh bujur apa pamenteuk nu bakal era mah pamenteuk tuh geuning matak si ieu mah di mana berbuat Gusti tong boroning tarik lalaunan sakit tuh nyaucuk tungguan eta orang imah oya gabeh tah leres kabeh nu teu asal ditutupan ge irung diparengek nyaucuk matak si ieu tah ieu mah sogirul jirmi wa kabirul zurmi leutik jirim nama leutik tapi di mana geus meledak rame da salaki ge kote ka ngomong ceuk salaki teh nyai ai maneh ngedang bangke kadal asa bau kieu cenah maneh ngan menurut Tatang Sutarman nyaeta Menteri Kehutanan ternyata pedut itu adalah obat nyeri hulu geura lamun boga panyakit cager-cager isukan deui mah abu sarung jeung salaki tut we hitut teuing cager teuing paeh eta mah alah geus urang lempengkeun yuk lempengkeun heula ieu leta tempoh heula jam alah geus jam 1 euy encan rupa nu uing mah kieu geuning cing paingan bu bangke ieu ulah satur tanpa bukur carita tanpa nyata nyaucunya supaya bawaan urang tinggali coba dina Surah Ar-Rum ya tadi tos diaoskeun sabab Quran teh lain hungkul dibaca ku urang teh ulah keleuwungna hungkul didengekeun teh tapi eta Quran teh amalkeuneun sehari-hari urang di alam dunia nyusu tuh laras cenah saur palin mas ge tos diamankeun eta besek besek di wae nah kumaha ya nu ngaran Quran teh kade sabab aturan manusia mah kudu nuturkeun kana aturan dina ngaji ge alif dipatah a ba dipatah ba dibaca aba ba dipatah ba alif wawu sukun di domah u dibaca bau nyaucu geuning ngaji ge tina alif heula a i u aturan hitungan ukuran tah eta aturan urang kudu dipake di alam dunia kompila lagi dina rumah tangga ge kudu make aturan saha pamimpin saha nu dipingpin nu ngaran salaki eta teh pamimpin atuh nu ngaran pamimpin mah kudu geus siap sagala-galana siap kapanasan
siap kudu nanggung segala rupana nu ngaran pamimpin mah di mana nu ngaran dipimpinna gelo kudu siapnya kana gelona lamun burung kudu nyaah kana burungna lamun nyaah lapar kudu nyaah kana laparna kudu diperhatikeun ti lurus ujung rambut dan usap dampat di kiri saung cingir di tengah saya ya tah eta kabeh bakal ditamplokeun kanu ngaran jadi pamimpin nya cu. Mah ulang bapak-bapak. Nah, nya, tuh gini. Jadi moal jauh tina wujud, moal angang tina awak matak ye, memeh urang ngalengkah teh lengkahkeun heula ye, suku urang, awak urang, hate urang lengkahkeun nya eta kana ilmu. Jempling deui wae. Nyaujug. Ya mirip itu dalangna teu mah. Hah? Mirip. Nuhun ah. Pan teu gagal meureunna sebeul hajat teh ai mirip mah. Coba kieu dalang cenah ai pas kitu teh or ngageblek basana teh. Pan kacau cenah. Heuh matak hampura ka urang dieu da sim geuring meureun kieu da bongan ngulam ki dalang atuh. Nya. Teruskeun ah ucu beng batan teuing ah. Mata kelengkakeun heula kana ilmu anyangkeun ieu teh anyangkeun ceuk bahasa kolot mah kudu bisa paeh memeh paeh urang teh hartina lain urang kudu paeh heula asup ka alam kubur teh lain tapi anyangkeun ya awak urang bayangkeun matak saur baginda Rasul kapa bil mauti wa ido cukup papagah nu nyata mah ku aya anu maot teh dicana kudu makawasa engkak boga harta bro di juru bola dipantau ngalaya di tengah imasi jabri di bibir singgri di sijang melalui singgolong sila kayo singgolong kongkorongok ruwai dawai lebar wai teka teri dawai teri nerangan bujen di lebar duit ucu ditinggalkeun kabeh ucu leres nuku urang saban poe saban peuting belaan pasya jeung pamajikan eta teh diudag-udag nyaucu cing lamun urang dieu ditaros hayang beunghar hayang miskin hayang beunghar asli serius swear tak kewer ya ucu ibu bapak dipaparinan sawah 8 hektar amin mobil Amaraya gedong imah 18 tingkat luhur teh pan beunghar da 3 tingkat macan kasup beunghar nu ira imah urang ge geus 4 tingkat satingkat jang imah hayam nya hekolong satingkat deui jang imah urang satingkat jang imah beurit tuh satingkat deui jang imah engang kok nya tuh geuning geus 4 tingkat mending nu 7 tingkat kaluhur. Cing iya. Urang gaduh bumi satingkat bari pantona teh ngan hiji. Tuh hiji. Dek asup ka imah jalan dinya. Ka dapur jalan dinya. Ka WC jalan dinya. Nampi tamu jalan dinya. Rek aya pamaksudan jalan dinya. Coba lamun nutupan panto hiji memerlukan waktu lila apa sakedap? Sakedap. Da tulakna ge ngan. Coba ieu lamun 7 tingkat ieu kabayang. 7 tingkat pantona eta kabayang satingkatna 8. Nya. Bayangkeun eta Gusti Nu Maha Agung cigana teh jam 1 peuting teh kakarak beres naon nutupan ripuh apa henteu ripuh matak mending nu mana atuh nu aya tah halus jawabanana nu aya sabab nu aya disyukuri bakal ditamahan ku Gusti amin ya robbal tuh geuning nyaucu sok lengkahkeun heula mana ieu nu tadi wa min ayatihi ieu teh nunduku nandakeun dina surah Ar-Rum ayat 2 hiji teh Gusti Allah teh geus mere tah
sakumaha aturan eta ulah dikurangan ulah dileuwihan kade omat ulah dikurangan ulah dileuwihan lamun panjang ulah wani neukteuk lamun kurang ulah wani namahan sabab Al-Quran mah wala tubadil hutab dila ulah wani ngaganti hiji tanda-tanda kakawasan Gusti Allah diciptakeun min angpusikum cenah awak si kasep ta bapa-bapa teh azwaja nyaeta pibojoeun tuh geuning mata kade ieu tingali tungtung ayat sabab dina tungtung ayat teh inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun bahkan ceuk ahli mantek mah tah ceuk ahli parabot make ina teh ada tu taukid ceuk Johar Maknun ayat 7 inna anak nun tauqid syakillah nun tauqid hopipah tuh lam lil ibtida supaya naon supaya urang teh bener-bener nala bener-bener napakuranana ieu ayat teh bakal bisa kaharti kusaha nyaeta ku manusia nu daek berpikir ngagunakeun otakna nya ucu eta mobil deui koneng eta mah alus di asak mobil teh amis kos gedang nya ucu tuh nu nemalan euy sajabana eta ayat tingali Pak da ayeuna ieu teh geus dijadikeun matak urang nu sok jadi riweuh mah sabab manusia mah sok loba cicing dina weuheun pi masalah heun matak bapak-bapak ulah sok loba teuing sare dina ping kompak ulah loba teuing sare dina picaritaeun jeung dina ping-ping sagala nya ojo tuh urang Tugu Jaya makana ping-ping wae nu dimaksud ku ama Semar mah di dieu teh ieu teh ulah sok loba teuing cicing nya eta dina picaritaeun piriweuheun piomongeun pimasalaheun nya ojo ulah nah kumaha yeuh nu kahiji Gusti teh geus ngajadikeun litas kunu tah ieu teh geus dibikeun mana litas kunu teh pilari dina tafsiruhul bayan nu ngajelaskeun saur Syekh Ismail Hakibil Mustofa Al-Hanafi dina tafsiruhul bayana ternyata litas kunu teh supaya salaki teh ulah luak liuk deui mun nempon ubah henol Bapak osok luak liuk osok da teu luak liuk manaon heuras beuheung meureunnya hartosna eta urang digayakeun berpasang-pasangan teh litas kunu teh supaya urang ulah nempo kabita anu kitu pan saur Kangjeng Rasul ge kitu idza ro'a ahadukum mumra'atan hasna apa jabatha fal yati ahlaha fa inal bud'a wahidun wa ma'aha mitrullah di ma'aha tuh geuning aya na bojo teh supaya urang teh ngarasa teu luak liuk ceuk urang teh da urang boga ganas geus ngarasaan ganas ulah kabita ku ganas batur mata kalamun nempo di jalan tan nempo di jalan gulis ka wani-wanti entah ka bina-bina eta leumpang eplok cenol waduh kumaha urang teh buru-buru pajabat balik ka imah mun make motor teh mah make motor Ninja tasi AA nu anyar ayeuna kawin nempo we di jalan pon geuning ari tumpak motor masuk narongeng motorna motor Ninja nu geunah teh langsung geuning di starter beak bensin anjing apa jo alah
Di jalan teh sia ieu panganten teh nu kasep teh nempo geulis, buru-buru banting setir, palikeun deui hirupan eta motor gas deui we, langsung tang remna disakalikeun hayam kagencet. Geus kitu mah nyai. Kulan buru buka naon panto jeung nanrok aya naon ieu teh teh tu tadi teh kaditu mawa motor di jalan teh Gusti aya nu pikabitaeun ngan saur Kangjeng Rasul di mana nempo anu pikabitaeun sabab Allah geus mere ka Gusti ka abdi teh geuninganan litas kunu aya anjeun teh maka abdi mah uwi dewe saur Kangjeng Rasul pajabat buru-buru balik pa inal bud awahidun wa ma'aham itulah di maha sarua nu diimah ge petina hiji nyaucu balik ka imah buru-buru gejreg we nu di imah Pak Cendapan keur di dapur gejreg di hawu hadar kan kade aya ucing tayo matak dihadirkeun yen wahala hadir ieu teh supaya nyontohan ka panganten anyar pan panganten anyar mah karek teori. Ai bapak-bapak ibu mah geus senior, geus boga jurus masing-masing. Nya. Heupan aya geuning jurus zaman baheula, ieu mah zaman baheula, majar beja cenah aya ajul kalapa. Aya cenah. Oh, berarti jangkung. Aya deui geuninganan jurus teh serepet jaer. Naon deui Bapak Lin Mas bilih gaduh jurus aclok bangkong. Lain eta kabayang aclok bangkong kumaha kikituan. Naon deui Pak? Ajul gedang. Meuni hayang we aduh. Parandene kitu eta Semar Badran aya ngarumpuyuk leuleus. Teu kiat sabab tos ajul gendang. Anjeunna capek nangkuban teh tangan pangawasa tita tadi sabab daya obat. Margi anjeunna biasana sok damang di teh lamun tos aya pel biru seung pel beureum. Atuh parandene kitu nu bakal neraskeun nyaeta kadapi wejangna Semar Badran aya teh lintang ti puterana nu tos kacelup kaun-aun kakoncara kacana bria teu aya deui lintang ti nyaeta sastra jingga anu parantos uninga urang sadayana cepot teh mangga gerak kapayun Kang Cepot panas jam 12 yakin juga dendam kaing deh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. 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 Weh. Kemana itu Kason? Sare. Aduh, deka euy, cilaka euy. Aduh, ai. Alah. Aduh, aduh. Aduh. Alah. Pan seni teh. Tuh oge boy Manilanya. Tuh, pan urang Sunda mah boga seni nya Palin Masnya. Silaturahmi teh pan urang Sunda mah Pak aman dibere dina tanah kasundaan. Ulah poho eta teh seni bela diri silaturahmi tuh batur nonyok ka urang ulah ditonyok deui. Ulah jeung dibabet sagala. Kumaha silaturahmian batur nonyok teh set cokot ku urang teh lap bawa ka dieu tuh.
kelek kumaha gewalkeun les di dah kumaha dikitu dengan najong we dikitukeun ai serenteng di tihanap kumaha cokot tihanap lap ayunkeun ka dieu tah bawa ka dieu lap kumaha pamajikan serenteng dihareup gilekeun ka dieu nonyok digilekeun we ka dieu cokot ku urang teh ayunkeun dang mari berdendang Bancek pamajikan gembira ria tuh gini karta sadada tah kumaha cenah ngadat keneh nyabok ka urang cokot lap ka dieukeun heula det tengka set nangkarak tadi kitu dah alah keprok aduh euy mun udah ngeprokan dewek deh nah porno keresilat ieu mah sok urang teruskeun ieu bapak teh tadi teh nyangem keur nyaritakeun dina tentang ayat leres muhun sok urang teraskeun sabab wa jauh tina wujud moal angang tina awak ieu urang teh diri sasampiran awak sasampayan nu ngaran lalaki tetap jadi pamimpin arijalu qawamuna ala nisa bima padalalahu ba'dahum ala ba'din tuh gini jadi pamimpin deh matak pimpin pak salaki mah kewajiban ge tingali dina surah at-tahrim ayat kagenep geura kukuring dek dibacakeun da alhamdulillah kieu ge huntuk kieu tah beureum beungeut kade ieu teh tanu hideung hanapeun irung teh lain leho buruk ieu teh lain Kang nu hideung teh kade bisa nyebut leho buruk nu hideung ieu teh kade ieu teh kumis baheula ngaji tajwid kieu nya sok urang bacakeun Bismillahirrahmanirrahim. Nu ngajawab euy. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul adim. Urang pilari eta tingali eta ayat surah at-tahrim ayat kagenep nu dijelaskeun di tafsiran nyaeta kahiji ku Sayyidina Ali nomor kaduana nyata ku Abu Bakar di antawisna kade ku angpusakum artina teh kade di antarana ai alimu angpusakum tuh jadi salah kita titah neangan ilmu bapak teh tanengan ilmu pak saha nu dipiwarang neangan ilmu teh bapak matak enjing upami di Tugu Jaya aya pangawasan tak ku ibu teh salakina teh kudu dicek kompak salakina teh kudu dicek cerak nah jeung dicekek aduh pae cerak pandanganana sanggeus dicerak itu kumaha geus dicerak eta salakina lain dicekek geus kitu ijinan eta salakina teh cenah nyantri la ilaha illallah jeung nyandung segala cenah nyantri kakang sumangga dina danget ayeuna teh ieu teh parantos waktosna mingonan sumangga geura angkat tayeu pecina tayeu kokona tayeu sarungna bilih bade pangangwaankeun sok dipangdang dampingankeun ayeuna bilih bade ngawacuk sok dipangacukankeun tayeu parfumna kade parfumna teh kana nu seungit heeh sebrotkeun ku bojona teh
aduh seungit batak tuh nya tak iya kanggo sodakohna 50.000 eta teh asupkeun kana koropak pan teh di amplop pun ka usah teh menang 2 juta na mingguan ieu mah sok hing jaraah nya mun aya aya eueuh mah duakeun nya tuh ngali angkat tah deur we ini salakina teh ngaji menang di pangajian teh cek ajangan teh da kabeneran keur nerangkeun kitab uku dulu jen dur teh saur ajangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara yang saya hormati tak berarti nu ceramahna teh MZ saudara-saudara yang saya hormati kalau kita sebagai seorang suami maka ada tanggung jawab untuk istri-istrinya masing-masing. Tuh datang dari diganti usaha teh di Medan. Saudara-saudara, kalau memang kita sebagai seorang suami maka ada kewajiban untuk seorang suami yaitu 5. Yang pertama yaitu adalah harus membayar mahar. Dasar kita mahar mas kawin. Yang kedua, seorang suami itu yaitu adalah harus memberikan ongkos mere jajan. Yang keempat, suami itu wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi kudu mere ilmu. Mere derte pemajikanana. Kalau untuk wanita berarti ada 9. Tuh, jang lalaki mah lim mah jang awewe mah 8. Loba awewe loba lalaki. Loba awewe mah 8, lalaki mah 5. Hiji nyaeta kudu mu'natu zaujiha, kudu mayar mas kawin, kudu mere ongkos wa mahruha, kudu mayar mas kawin, kudu naon deui wa ta'limuha, kudu mere ilmu. Tah matak bapak ibu-ibuna ieu geuning akhlakna kieu tempoe salakina. Jadi ulah wakanya nyalahkeun pamajikan. Sabab salaki mah kumaha pamajik? Tah cek ibu-ibu teh tah denge. Leres itu atuh kewajiban salaki teh wa ta'limuha ma tahtajulai kade ye kudu ngelmuan salaki teh kawewe da ciri salaki nu nyaah ka pamajikan mah di mana salaki nyaah pamajikanana lamun can bisaeun wudu, can bisaeun sujud, can bisaeun salat, can bisaeun maca Quran tuh geuning. Dor teh ngajemprak salaki balik di mana? Di majelis taklim siap-siap ibu salaki balik ngaji, salaki balik di majelis taklim, ibu teh geus siap-siap di imah teh kudu ngadang. So kompak kudu ngadangukeun. Yo ngadangkah segala. Teu puguh-puguh eta ujug-ujug salaki datang dangkak kurangnya. Kudu ngadangukeun. Ibu ngadang heueuh ku sabab ku salakina teh rek dicol contohan. La ilaha illallah. Nah deh Wisdi mah aku contohan ku salakina teh jeung dicolok segala dia. Dicontohan ta mama geuning tadi teh bapak teh cenah geuning kewajiban salaki teh kudu ngelmuan ka mama, kudu nyontohan ka mama, matak sok ayeuna mah kudu contohan ku bapak. Tah tadi teh wudu teh kieu tah angkatkeun pananganna bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu lillahi taala. Tah ceuk ajengan teh kudu sunat heula cenah niat. Oh sok di dieu kitu heula. Rek wudu teh kieu nawaitu sunanal wudu lillahi taala. Oh sok kitu tara. Nah kumaha tuh? Langsung we nyeaknya. Lo ilah niat lah atuh niat nawaitu sanaudulillahi ta'ala kakarak cek urang teh di niat teh bismillahirrahmanirrahim pan kudu maca wudu teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzu bika min hamajatis syaitin wa a'udzu bika Robbi la ilaha illallah teu harapan teh. Tah geuninganan. Kapanggih namanya penyakitna teh. Sok aduh. Ta bacakeun alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islam manuro robbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika robbi ayah durun. Ta eta teh keur ngawuhan cai. Geblok urang teh Allahumma askini min haud nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa lamun di dieu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tik asupkeun cai kana irung sedot. Allahumma arihni royatal jannah wa angtani rodin. Sing-sringkeun ka belah kenca sok doana kumaha? Ngahulang nya. Pan tiap aya nu asup pasti aya nu kaluar. Sing-sringkeun cekelna ku belah kenca tah lap ka belah dieu. Tuh. Bari bacakeun Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Ta osok eta ibu dipapagahan ku salaki kitu. Hah? La ilaha illallah cing atuh ngawadul we hareupeun urang mah. Esok ta eta pi akhirateun mah uminya. Eta pi akhirateun mah. Matak salaki teh ulah wungkul mere pake nu weuteuh beuteung nu seubeuh kawajiban heula ta wuduna salatna maca Qur'anna syahadatna heulakeun tah ulang lu nih da ibu mah gampang hayang asup ka surga mah Pak gampang tinggal turut ka salakina asup surga turut teh ka salakina sedengkeun ari bapa mah Pak hese dek asup surga teh sabab dipenta pertanggungjawaban heula awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladu nu pertama engke bakal ngahujat di poe kiamah teh teu aya deui lintang ti nu ngaran ahlu pamajikan jeung anak-anakna kumaha bahasana payaquluna ya rabbana haqqana min hadar rajul fa innahu lam yu'allimna umurad dinina Gusti abdi rek nyanak hak abdi dieu salaki abdi Gusti. Oh leweh, kapan hari awewe maleweh, sok menyelesaikan masalah dengan tangisan, laras deh, nemponing WA, naon deh, naon, ieu teh ti saha WA teh, naon, terido. Naon aduh tukang buah tukang buah nih dia cinta-cintaan eta mah tukang buah pokoknya mah terido ku indung urang ge masih kada aya ya mama urang kada aya mah anturkeun terido kumaha kade ulah sok kitu di AWG ngobrolin nu pantes nya lamun salakina heureuy tah ka istri teu kudu dicarekan teteh mamantong teu kudu dicamerutan meni keding naon dagor atuh Pak ulah umi ulah didagor kumaha umina mamahna lamun salaki heureuy kitu teh umina sing minang make cang sakali deui bali deui umi lawan salakina heureuy tah umina teh sing minang make cara nu alus nah jeung make nu kitu segala atuh-atuh heun salaki boga masalah teu make Hello Kitty urangnya make cara anu halus tuh masih keneh eta salaki teh heureuy maka eta mah jalan nu kadua ku ibu kudu dibere la ilaha illallah leuwih parah
bere naon rayuan nu alus ngajong diracun aduh aduh pae wali salah gitu rayu tuh lari gitu dah tinggal kewajiban salaki teh tuturkeun ta mamah kieu ta wudu teh ta mamah sedengkeun dina ruku jeung dina sujud teh kudu bener eta teh sabab nu bakal pertama ngahujat teh ahluhu wa auladuh payakuluna ya robbana khud lana hakona min hadar rajul paina ulam umuradina Gusti ngajarit maratan langit ngocak maratan jagat eta istri ngagoak teu kiat nandangan sabab deka surga hampir tetulus kulantaran eta sujud jeung rukuna kalaresan eta teteh tos ngagiding dina dangat eta teh bade ka mana bade ka surga kalaresan ngahalangan teh ruku jeung sujud geuninganan atuh tetulus akhirna bebeja deui ka salakina ya robbana abdi dek nyanak da abdi teh dipingpin tuh ku salaki tah ieu ngaranna yeuh fa innahu lam yu'alimna umurodina abdi teh baheula memang dahar bawareg pake maweuteuf emas masamat kelek abdi teh oh da leumpang abdi teh kikieuan koteng dek gitu abdi teh baheula kongkorong mah kot samat buja da ngoyonon leumpang ge abdi teh gengge mah kot samat pingping da leumpang teh kot kikituan ngan abdi teh geuninganan ieu nu ngaranna ibadah abdi teh diperhatikeun kudu jadi salaki abdi Gusti teh diperhatikeun tah kuasa kituna kadenya matak salaki teh kudu pas kudu siap sabab salaki mah seorang pamimpin atuh seorang pemimpin mah kudu galaladekan kompak kudu gedekan kanya ya ilaha illallah ya geus peuting aing euy sok sing gede kan kanya eta mah ngageang meureun kitu da nya tuh salaki geus gede kanyaa ka istrina ka anakna mere ilmu neng wayahna sok tak ieu ngaos sok tak ieu kieu tah ieu dangdan tah ieu cara dangdan tah kieu tuh bejaan ku salaki tah eta salaki sejati deur usaha ripuh nete semprek dijang semplak reut pakeun pusat pan dari suku teh sore baju hilis mandi yeuh kumaha tah kakarak salaki gede kan pamajikan teh kudu gede kompak kudu gede sumangat sok sing gede sumangetan cara oge teh dek init damel teh ta akang aa teh cek salakina bebeb bye bye bebeb yayang lain ieu mah rek gawe salaki teh dikutruk heula boro-boro didoakeun bere sumanget ku pamajikanana yayah bade angkat subuhun geulis iap ka dieu heula pananganana bade naon digegel cokot leungeunna teh canak langsung meni mesra langsung wepan bojona terada penek salakina jangkung plak kana punukna palanggungkeun supaya rada tungkul langsung we adakkeun tah ti handap teh manyun kita lamai ibu teh gitu. Oh kieu sabab naon pan geus amucuy ieu teh dah kos pamun teu abdi geus kitu deh pan datang tah Hajar Aswad tarang adak teh ka handap aduh ya anjir sekali deui alah
Aya. Da eta tarang salaki teh kot deklok. Mama hosok itu. Heuh ti ayeuna. Bade angkat ka kebon teh yaya. Bade matul. Kenanya. Yaya, selamat ngoret. Aduh. Lain ini mah bari diadat. Majar teh jung kan itu. Kopanya meong gegel. Aduh, salakina teh digegel meong. Pae. Siap. Pokoknya doakeun sing alus salakina, doakeun beres banget kudu janten bojona dina rumah tanggana geus aya ceuk Gusti Allah teh sakinah mawadah warahmah, tinggal ngurus sok urus di jerona, hadirkeun mawadah teh, hadirkeun warahmah teh tah ku carana kitu awewe mere sumang. Mere sumangat lain gede susu mah gede semangat jadi semangetan dadah ya itu berigi-berikeun der we cek salakina teh bari ini salakina mangul pacul cek awena aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Yang ku harapkan datang pulang dengan selamat. Mudah-mudahan sing jadi ilmu manfaat. Doa ke sadayana ieu keluarga anu enggal ku Allah sing diridhoan, sing diberkahan, kalian sakinah mawadah warahmah kapenak warajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang sigotaka.